أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngaraniatna jami gawe perkara, bari dibarengan kuprak mi gawena. Lamun nejah henteu bareng jeung prakna, tah anu kitu mah ngajam ngaranna. Jeung ari tempatna niat dina hate, ngucapkeun lafaz niat sunnah hukumna. Jeung ari waktuna niat teh nyaeta mimiti ngumbah awal juz nararaina. Ari anu dingaranan tartib teh nyaeta ngaheulakeun baris ti heula, mandeurikeun baris anu pandeuri, ta eta teh ngaranna tartib tea.